Ayah saker meuli baju mah ya Allah, jeung baju budak, baju urang, jeung masak. Antur mah, anturan saha tuh. Halo, mani bahagia. Ayo naon sih? Biasa sok camarut we. Naon ieu? Menang kiriman ya. Gusti kiriman ti saha? Urang. Batur mah boga salaki anu kiriman. Gusti, gunung nya gede sakitu mah nominalna. Alhamdulillah ieu aing keur bingung wae kamari jeung moda ka pagi. Lumayan jeung meuli daging mah kabeuli 17 kilo mah daging Jeung meuli kucing. baju. Jeung meuli baju dah. Tibang lebaran sapoe meni segala hayang meuli baju. Oh nya karunya anak urang ya, madege nu jebrog hayang meuli bajunya. Oh lah ngerakeun komo turun imbar di lembur nyawa sorangan kan. Kudu make emas, kudu make baju anyar. Tapi lamun lebaran di lembur teh ulah dicoplokeun ieu na teh gambarna. Ambe naon sih? Nyampe batur nyanahuan bahwa bandrol teh bahwa ieu teh harga teh mahal. Nyahun iem da baju karek dipake mah kege. Ngomong nginjem atuh nyacelok. Ngecelok wae menem. Kita lebaran dibayar, udah us maju panen di Oh, wah, ieu mah jeung baju urang doang jeung anak urang. Amun aya mah teh dibere nginjem. Korek banget. Aing rek masak pan ye. Ladang kolak nah maneh. Ngahinakeun ladang kolak tibang 15.000 mah ikan naon. Oh nya mahi meuli baju nu ieu teh ieu nu urut teh ya. Urang yang meuli baju Celesti. Mending ngahinakeun banget. Oh, nya lain ngahinakeun loak ke daerah. Mun aing dihina mah ku batur, turun imbar make baju loak. Ieu bajuna alus ieu. Ieu mah rame teh, ini mah baju jadul, ini mah baju tahun salapan. Ngomong-ngomong geus nya urang nyokot tela diitna. Korek Dadah. banget najis. Aya jelema kos kitu. Tembokkeun ku aing. Kolak hararayang teh euy. Dagang kolak. Hayang teh. Bu anak mali oge cek sieum ge cenah teu ngeunah. Cek sieum teu ngeunah. Make mikin teu amis deui. Cek sia mah eta mah sungut sia mah deuna. Sungut uing pung sungut anakna nu ngomong. Sia mah ngomong teh paduai meni kuatan hareupeun beungeut Oh aing nya ngomongkeun teh. lamun ngomong di tukangan mah tah beungeut ngode teu katempak uing. Sia napa sieum teh? Teu nyaho uing mah teu ngasuh. Meni kuat ngabeka ka aing. Nya kunaon kitu. Aing meuli baju lebaran. Nyaho lah, ayeuna puasa geus baraha kedeung deui gitu. Heuh. Lain bela tibang aing ladang kolak meni kuat hayang meuli baju lebaran 500.000. Coba Nyakeun bae kitu teh nganjuk ieu gope oge. Mau nganjuk eta iraha lunas 500.000. Nya nganjukeun teh kontan teu mah ada mau kabeuli ieu kontan mah komo gope-gope kitu. Ayeuna batur hayang baju. Teh dia lo sia teh dibeukeun baju sia. Bodo amat ah geus moal bener ngomong ge sia mah. Euy. Aeuy cuman kolek teu amis oge. Deui pake gula amis. Euy, Karola. Ampun dengan aral da aing mah kuat teu laku pisan dagang kolak teh. Jaba sieum ngabeka wae hayang meuli baju lebaran. Itu teu ngartikeun pisan sieum mah tibang dagang kolak hayang meuli baju lebaran 500.000 eta mah modaran aing meureunan. Ayeuna ka mana meureunan tungaladog. Dak teh. Ngambek muka aing minangkana mah. Kolot-kolot. Nya kitu mah maihan aing. Pas kitu mah jelema tara usaha. Naon-naon di warung ge. Dipantau. Buka. Kasan tadi gitu. Ya Allah disaing. Astagfirullah kemana ya Allah? Apa ini malingnya? Ya Allah. Malingnya
Bela duit aing leungit bela. Heeh. Kumaha sih, ya Barang Allah. duit is leungitna. Ya, 1 juta leuwih lah bela Heeh. jeung anak aing meuli baju. Mesti is turut berduka cita is. Palingnya moal urang nu jauh is moal. Siapanya? Mana wae sia nuduh aing copet sa fitnah sia tegeuna aing sia disebut fitnah nyopet Nah, aing sia. bela bingung aing bela. Sian manggil tuh sih, manggil jelema nu teu wau Teu kitu. nyaho urang ka aya ge tadi jeung Oda. Aing dah di warung sakedeung Terus teh enak bela. itu is tuh kan bikin can jauh lompatna. Baturan nanya tuh yuk. Mau, anjing Ya gimana kan Allah, itu? bela kumaha bela aing teh wae duitna bela. Oh, tadi teh terangan mumpung bising can jauh is hayu. Mun ditanya, paring. Wah, asek lebaran duit teh leungit. Jadi teu kabeli baju sih is. Jadi aing doang nu bajuna alus. Alhamdulillah geus kabari baju geus ngemplang aya nama. Baju nage alus deui warna ngalah hidung hayang anu barukat ngalah hidung kan nyari toko nage anu hidung ajeun anu penting aing kabeli. Wey, eleh, naon eta ya? Baju dong geus kabeli. Di cenah teh mah ada teh boga duit oge sia. Nya boga lah, emang Terus kudu eta gereja duit wae. kusaha? Nya aya we simpenan aing. Aing meulina oge lain di toko abal-abal main aja di Bewuti. Aing mah teu percaya. Sia boga duit. Yang Saya nyaho teh. percaya. Naon? Sini secolowokan we maling sudah duit paket dalam 1 juta. Gusti nu bener sih teh. Heuh, kasih isi bantuan lu karena sia. Kamu aing rek balik arek. Ieu naon sih arek nyadiakeun bukan mau ada can ngejo. Mangga buburit maneh. Saya. Ya mah itu karunya yam. Tuh senario teh eta teh hidang bungun. Iya, Mak. Ari siapa naon kos nu bingung ieu? Iya, Mak. Naon sih keur puasa lah leuleus lah. Ieu naon ieu? Ieu nang numbleg baju. Sana rek bayaran, Mak. Nyakeun bae panen ieu tos lebaran na, Mak. Ulah sok tumblak-tumblak ari teu usaha mah. Nyari hayang sih butuh. Kita turun imbat teh erakeun make baju goreng mah teh ah. Kudu kapaksa banget arek lebaran teh unjak-anjuk wae. Nya kudu mah kudu make baju alus ke batur-batur turun imbat make baju alus wing henteu. Hari ngeraskeun jelema teh gablek geus cicing we, teu boga duit mah cicing. Enggak embung ah setahun sekali mah teh ah. Pokoknya baheula. Nganjuk di saya. Di itu tuh di Omi. Aya we eta jelema teh nganjukkeun ka sieum nyaho sieum mah hese bayarna. Nya percayaan kene mah kitu ge mah. Eta mah kolak geuning teu laku. Dua deui teu laku-laku. Ah, Udah gantian sia ieu dagang ah. udah nyan kolak pakai pemanis buatan. Ah, wing lala lulus. Marulus ya mah. Usaha tuh yang boga duit mah ya usaha. Hayang gaya tapi mbung usaha. Ya geus mah wing aya mah penting geus bahagia geus boga baju lebaran jadi geus tenang. Sia we ah. Ya Allah, teh karawawa deui teh duitna ya Allah, da geus salaki aing meunang pinjeun. Teu maling meni tega-tega amat sih nya ya Allah, teh bulan-bulan puasa kieu. Oh ya Allah, aing mun bebeja ka salaki aing pasti jadi omelan dah. Teu bebeja mun budak aing mah salin ya Allah. Is? Ari sia kunaon is? Eh, Kunaon? itu urang leungit mah. Naon? Duit, ya Allah mah. Gusti, Duit boga duit. 1 juta leuwih mah. Eta sia boga duit. Salaki urang ngirim Ah, mah. Ngiriman? Oh, Mah. Terus ayeuna teh eueuh leungit. Oh, Eta sia lundana di mana? Mak dagangnya. Heeh. Mak sugan nempo itu nya si jelema anu kurulang kuliling anu teu wau mak. Ya eueuh nu kurulang kuliling paling ge si iem mah sok kurulang kuliling da pira puting si. Mak kumaha sih mah nasi kurang geuting sih ya Allah. Mak karawawa deui teh teh Kudu diuruskeun ka desa ulah ceurik wae di dieu. Hayu uruskeun ka desa. Geus kurulang kuliling can maneh. Geus, Mak. Sugan kasih bela nanyakeun. Terus kasih bela geng geus henteu teh nyahoeun teh nempueun cenah. Emang kieu ya arek kalebaran teh sok loba banget paling is. Oh, Mak. Mentak tutundaan teh kudu hati-hati.
teh ge mah diteuneun di handapeun boneka ku urang teh mah geuning nyahoun kos nu nyahoun eta mah. Gusti tinggal. Tunggu kumaha sih mah anak urang poal salin meureun mah. Jabarek lebaran ieu teh is. Di bulan-bulan puasa kieu nya mah. Ayo diantar kumaha urang kuruling deui tuh ka tatangga belah ditu sugan we nempon itu malingna. Tapi mah bener teu nempo mah, teu nempo. Teu nempo mah kurulang kuring ge teu nempo. Ieu mah udah sepi banget nya mah. Sepi banget tos kuburan. Oh. Ayo buru urang diantar ku emak. Sadeneng. Aduh, Gusti sing sabar geulis. Jelema kos kitu we gablek duit. Ah. Naon sih Bella gegerendeng wae Eta teh. sih ya main urutan orang cenah cek mau teh teh bogaan duit tapi mainan beli baju di butik Bu Haji. Hebat loba duitna Ya Bella. hebat kali menang mau kumaha oda jelema eta. Tapi Mbak Oda kamari tas minjem ti urang 100 Bel. Ya kan mau ada masuk ke bateudeun kumaha ayeuna lebaran loba anu mere duitna. Heeh, jigana mah loba nu mere da bulan puasa sih. Gua mah teu percaya da Bu Haji. Eta Komodo duit di mana butik sih? cenah meuli Sugan nganduk meureun. Henteu, eueuh di beca mah anu kos kitu, baju kos kitu. Heuh si Iis leweh wae. Kunaon sih? Duitna aya nu madog Bu Abah Bu Haji. Ari sia sok itu sok sujud. Aing duit aya wae Bella ye. Paling Bu Haji mau jawab bayar tuh. Nya, dicatatnya. Aing loba kene duit mah teu kudu cakap-cakap Soalnya ya batu. Bu Haji mah teu boga salaki, si Asep eueuh tapi duitna loba wae. Ya abang Bella titel aing haji-haji kudu cupat copet. Nya ngagada jelema mah da teu nyaho. Geus aing ngerek mangkat ti heula ngagibah wae jeung sia mah. Paling ge Bu Haji tah teh nu nyokot nya sahadeui di dia nu loba duitna manehna doang. Sabar Neng, sabar. Aku masih mak kayak orang ka desa kudu mayar itu mah. Tong ayo geus buru ka ditu ayo daripada sia ieu lah. Mak, Is. Ari mana kunaon sih? Bu Haji tulungan tuh Bu Haji. Kunaon? Iya sih, isi Kalau duitna gitu, leungit. Bu Urang Haji. anter ka ditu ka balai desa. Urang anter ka balai desa Bu Haji anter ka ditu. Dengekon, ulah garandeng wae. Tapi orang curigana kasih Bella sih Bu Haji. Kunaon sih mah? Manehna mah teu daek nulungan urang, batur mah pangneangankeun Apal sorangan budak eta. Ya, lamun jelema kasusahan teh budak eta mah. Oh, ato. Enggak suang ngaromong wae urang boga piomongan ayo. Ya omongan Bu Haji. Aya piomongan ayo di Urang urang. ka desa kumaha sih? Tong makah ieu ka Mama Odah we ayo. Kayak mama. Ayo. Ayo naon sih? Aya piomongan Beri jeung ka itu Imam urang teh. ngomongkeun. Ayo urang ngomongkeun we. Ayo. Bu Haji geuning ka imah emak rek naon sih? Ayo dieu heula wing boga eta caritakeunun. Caritana si Bu Bu Haji Haji. mah. Iya mah ya wis iem. Si Iem. Ya, Ya, geroan. iya. Jadinya ngegolon si Iem. Geroan heula geroan. Anak ka desa Ah, Bu iya, Haji. nasi ini rame. Iem keluarnya lah coba. Pendet yang pantona. Yuk, siap kunaon sih? Mane eta banget. Aduh, iya, ayo naon sih meni rame. Naon Bu Haji? Ya, aing ngadenge tadi cek si Bella mana tas beli baju di butik. Nang iridit. Ah, cek si Bella di butik oge. Nya teh nyoteng si Bella mah teh nyahoan Bu Haji ah. Ayo Iya. naon sih meni rame kieu ah. Oh ya, naon Bu Haji? Tadi ngadenge si Is leungit duitna nya. Terus orang pas liwat ningali mana keluar ti masih Bu Haji fitnah, puasa-puasa fitnah. Iem, Ya, Bu Haji, Fitnah, Mak. bener nih Bu Haji. heeh. Iem, piraku sia maling teh hidang. Ieu mah tah pulang paling. Bulan puasa kieu sia. Ngaku sih Yam. Bu Haji Bu fitnah. Haji kadang hela. Yo, komo ku Ya. aing diramekeun Bu Haji, mah. Bu Haji cek saha? Ulah sok nuduh si Iem nah. Abong kene si Iem jelema bada. Oh. Sok rek aku mah Yam. Nyawi mah teh nyopet, sanu nyopet. Yang beli baju di mana sih ya? Nyiridit eta mah di Biomi. Ah, cek si Bella ge di butik tadi ge. Butiknya sorangan mah baju maraha. Tapi kan si Bella mah tong dipercaya teuing ngomong sungutna. Ya ho, apa sorangan si Bella sok Yo, ngagosip. mana rek aku mah. Menteng aku aing boga bukti ya Yam kaluarkeun ku aing yo. Pokoknya setting Bu Haji ah. Ari teu percaya mah. Tingali videona yo. Aing teh merhatikeun Yam sia ti kaluar imati si Is teh. Aya nu asup maling eta ka imah si Is ka mana? Wabo, beunang anu ieu berharga. Halo. Buru aing nyangan si Is. Tapi kami cen samping. Tah, videona ge aya tah. Oh, berarti nu keluar ti imah si Is teh si Iem.
Ya Allah, aya wae ieu bulan puasa oge. Ayo bawa ke bukti ayo bawa. Iya, Mak. Pirang ieu si iya. Lain udah masalah jelema. Tapi ieu sampingna bener, ieu samping sia Nya tadi. atau samping Baju mah saha. perhatikan sarua Mak. teh. Anak sarua iya. Iya ngampun teh. Iya, Sia teh meuli baju eta teh menang maling we meureunnan. Balikan sia duitna. Fitnah. Ulah gitu sia teh ieu geus saya bukti sia rek ramekeun mah, mun rek ramekeun ka bawa ka desa ieu. Bawa ke desa. Dikalikan apa kiramekeun Duit aya kene ya, duit aya kene ya. Amit-amit. Ya kene 700 deh. Tak. Bulan puasa iya. 700.000 deui itu na ieu. Iyam kabehna ge sajuta leuwih iyam Yang kumaha. mesti belikan baju lah. Mak kumaha mah saya. Nya tuh mana mah korek pinjaman duit kurang embung. Banyak, Korek Bang. temikeun. Itu ieu sia teh bulan puasa pilang bara sodako mah ieu mah Pokona mah gantian lebaran nyoho anak aing make we iyam aing mah bodo teuing ah. Kita tas lebaran mengis panen. Ya, sia teh nya karek irah hidangna sia. Geus tua bangka sia teh hidang. Aing geus sugan teh. Terus pos itu teh ayeuna rek isa. Bulan puasa ieu teh hidang bulan puasa. Bisa bulan Syawal mati ah. Make kurudung percuma sia tah make kurudung tah bakal babaturan. Itu udah mereka korek. Mentak Pinjaman duit hayang oke. ngeunah teh ieu digawe ieu. Bu Haji geus ngerakeun ku tatangga ngerakeun eta ya baraha. 300. Atuh 200.000. Gedeng. Ieu mah nyiksa ka kolot, ke situ ngerakeun ka kolot. Oh ya Gitu untung aya Bu barunya Haji. sih, sia teh. Aing duit nang sakieu-kieuna iyam sia teh. Ujung babaturan oge ke situ blok teh. Temen pisan diam. Si mah nyiksa aing modaran aing. Si mah. Nangis ieu mah boga tabungan saeutik punya. Wah, ngomong teh boga duit we teh boga tabungan. banget sia. Mah dicokot nih wayana nya mah nya. Oh manggeus mah kurang nih ampura. Ieu sia minta hampura ieu ke siis ieu. Baru teh. Udah ke otakna di kamana aku ke situ patut. Ieu teh bulan puasa ya. Untung ka tempat ku aing gitu Ya bisa sia kan modal ngorak-ngoras ya iyam. Geus mah. Mah ieu kurang ditarima nya mah nya. Ampura is, Bu Haji nuhun. Emang geus teu pake pikiran kumaha boga anakna. Geus nya Kamalacin baliknya kos mah nya. Oh iya ya. Dasar kurang hidang boga anak teh. Ya sia teh rek kira insapna hirup teh geus kolot. Kalau urang yang boga duit mah usaha kere. Usaha. Mah korek hari ngomong teh boga duit we. Dah. Mantap sia di mah aing iya. Korek ah. Aduh Gusti dengan pamari kuatan ngerakan ku tatangga apa. Mana? Sia nu gadeng sia diam. Mantap sia di mah aing. Korek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dari keluarga Wartia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu di BE halus banget baju Lesti kos uing hayangan kos uing dah genep 100 Mau mah. nganjuk-nganjuk mama rek meuli baju pakai ieu we. Anjuk teh kabeli. Pakai we daging. San. Alhamdulillah geus aman geus kabeli baju. Kedeung heula ieu, Bel, kedeung heula. Lain mah salah jelema mah Sia mah tega banget eta teh. Aya teh si Bu Haji anu carita ieu. Tuh ieu tah. Mana ulah nyebut Aya ke Bu Haji anu carita. Apa tuh nana pada video eta. Teu Aya aya. kan teka video kan wiro